cenah kami mah ka surgana hayang ku salat. Salat nu mana nu mau ka surga? Jang jauheun urang salat mawa ka surga. Urang mah salatna awak kana kiblat, sungut Allahu Akbar, hate mah Allahu Akbar bae ka mamanapan. Bener. Akhirna kabawa kana salat kabeh Allahu Akbar. Inna sholati wa sujuki wa keri wa kawasaki wa sarimi wa kopi. Cenah kami mah ka surgana hayang ku zakat. Zakat nu mana nu mau ka surga? Urang mah pare geus nisab ge teu di zakatan. Jang jauhun hayang ka surga. Cenah kami mah surgana hayang ku sedekah. Komo deui sedekah dipenta urunan haul tuan Syekh ge harerese bae. Kadang-kadang muludan lewat kotok gering diparapkeun ka kiai. Cenah kami mah ka surgana hayang ku puasa. Komo deui ku puasa. Urang mah puasana ngan satahun sakali eta ge mindahkeun nyatu doang. Berang dijieun peuting, peuting dijieun berang. Dendam urang mah puasana 15 menit di ka magrib pabukaan kumpul kabeh dihareupeun. Nu mantap punten loba jalma oknum pajabat nu maruna pe kedeung ngajebeg gede baleho di pinggir jalan doang nya. Ngomong nama tuh doang nya teu sesuai. Ngomongna doang nya tanpa bukur. Mengaran pejus berarti. Doang nya na baleho mengabdi untuk rakyat ari jalan goreng. La ilaha illallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra amma ba'du. فقال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية. وقال نبي محمد يحشر المرء مع من أحبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب المكرمون والmuhtaramun para alimil ulama, para kiai, para dewan guru, para tokoh masyarakat, bil khusus kesepuhan urang pangarusa Abah anu ti Pasir Kopo, sadayana para kesepuhan nu haladir ayeuna khususna urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, para kiai, para ulama ku Allah sing diparanjangkeun yuswa tur barokah. Aparat pejabat pemerintah atasan bawahan, bil khusus Bapak Lurah sanaos bari jeung tahadir. Urang doakeun mudah-mudahan ieu lurah ku Allah mudah-mudahan halangan mah sing daek ngaji. Amin. Mudah-mudahan doakeun ieu lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa. Amin. Teristimewa sebagai hadwasat pelantara Al Mukarram Kiai Engkos
anu ngajadikeun wasilah cukang lantaran urang doakeun mudah-mudahan anjeunna ku Allah mudah-mudahan sing ditambih-tambih kabarokahan ilmuna amin. Penata waktu pemindah acara dalam kesempatan yang berbahagia ini urang doakeun mudah-mudahan protokol ku Allah sing dipanjangkeun yuswatul barokah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, langkung dipayun mangga urang sadayana panjatkeun puja puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan alam habibanal karim Kangjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan urang jaga di hari kiamat di syafaatan ku Kangjeng Rasul di aku umatku Rasul amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terus ya terus. Satu acana sim abdi neraskeun kana naon anu baris dicarioskeun sapatah dua patah kata. Abdi pribadi ti awal dugi ka akhir nyuhunkeun dihapunten kasadayana bil khusus ka para kesepuhan ka para alimil ulama. Dongkapna ka ieu tempat teh lain niat mapatahan ngojai kanu ngajadi bebek, lain niat magahan hiber kanu ngajadi manuk. Cek paribahasa sarua kula geh budak kamari sore beuki kana barang haram beuki kana barang makruh. Kula ge jelema ieu sarua neuleuh berbikang mah molotot. Bantakan abdi sawangsulan deui nyuhunkeun dihapunten ka sadayana. Kira-kira ngahampura ieu. Kunaon nu mantak minta hampura kitu sebab punten para hadirin ulah boroning awak kula budak kamari sore najan sekelas mubalik kondang pun ulama sepuh aya salahna nu ngaran jelema mah bener ngeun insyaallah abdi mah netral moal mang meunangkeun kiai moal ngagorengkeun aparat bener-benerkeun salah-salahkeun. Adapun di jajalaneun rek oknum kiai tah oknum aparat ari salah mah dijejeg sakalian bener. Kula mah netral sebab naon peuteuy geh moal ancur ku hilir jengkol, jengkol geh moal ancur ku hilir peuteuy. Sebab naon kitu para hadirin ngaran ngomong mah lir ibarat alkohol di mana alkohol diteteskeun kanu aya panyakitan. Ulah loba-loba satetes beh maka karasa perih sebab aya panyakitan. Tapi sabalikna sanajan alkohol ditaburkeun sabotol kanu eueuh panyakitan maka moal karasa perih sebab eueuh panyakitan. Ieu ge cirikeun ku urang lamun aya jelema balik can anggeus ti heula pundung panyakitan ta jelema. Terus ya terus. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Naon nu dimaksud urang kumpul ayeuna hiji nu dimaksud urang kumpul ayeuna teh urang sejak hayang ditulungan ku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebab kunaon para hadirin di mana jalma resep kana hiji perkara insyaallah bakal dikumpulkeun kana perkara tersebut. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kula yakin masyarakat Kampung Pasir Jengkol ieu ciri mahabbah, ciri cinta katuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirruh. Mudah-mudahan urang ngajadikeun wasilah jaga di aku muhibbin muhibbat. Mudah-mudahan jaga di aku muridna babarengan di surga jeung tuan Syekh. Amin. Sebab lamun urang ngandelkeun hayang ka surga kudu ku ibadah mah jang jauheun para hadirin. Cenah kami mah ka surgana hayang ku salat, salat nu mana nu mau ka surga. Jang jauheun urang salat mawa ka surga. Urang mah salatna awak kana kiblat, sungut Allahu Akbar, hate mah Allahu Akbar bae ka mamanapan. Bener. Akhirna kabawa kana salat kabeh Allahu Akbar. Inna sholati wa sujuki wa keri wa kawasaki wa sarimi wa kopi. Salat nu kitu nu ka surga jang jauheun. Cenah kami mah ka surgana hayang ku zakat. Zakat nu mana nu mau ka surga?
urang mah parek geus nisob ge teu di jakatan jang jauhkeun hayang ka surga cenah kami mah surgana hayang ku sodaqoh komo deui sodaqoh dipenta urunan haul tuan Syekh ge harerese bae kadang-kadang muludan lewat kotok gering diparapkeun ka kiai mantakan jauh hayang ka surga kudu ku sodaqoh mah cenah kami mah ka surgana hayang ku puasa komo deui ku puasa urang mah puasana ngan satahun sakali eta ge mindahkeun nyatu doang berang dijieun peuting dijieun berang dendam urang mah puasana 15 menit di ka magrib pabukaan kumpul kabeh dihareupeun datang waktu magrib dur ditabuh ke kaum masjid mantap saminggu yang bisa gitu tai sagala ge kudu aya elmuna nabeh bedug teh jeung elmuna atuh acak-acakan lam yar cok lam yar beres cocok jeung teu beres dina beurukula aya hiji pamuda awakna keker dong aderai nyaho teh aderai saya teh mah daharna geus sahuap saleter eta hiji pamuda jelema teu beuki ka masjidna setahun 2 kali Idul Fitri jeung Idul Adha eta ge lamun teu kaberangan mantangan saya teh mah boga peci awet setahun 2 kali dipakena barang hiji waktu manehna aya ka masjid aya angin puyuh meureun pas di masjid pan biasana marbot masjid mah telok jelema budak aki-aki tanpa metik tanpa gigi metik ngaranna barang neukna bebedug aki-aki datang pamuda akibat teu jeung elmuna kalah dicerekanan aki-aki awas bah deuleuy pamuda deuleuh cuk aki-aki atuh kadeuleuh poe gawe matani ya eta panakol dina leungeun aki-aki dirawat bae aki-aki disepak bledug we batur asup kana liang bedug cuk aki-aki di mana aing parawe kiamat naon horing dijur bedug batur barang ditabeuh teu jeung elmuna atuh acak-acakan atuh goyang ujungna balen salat kumaha cek makmumna tarik si semongko kumaha coba urang mah jauh hayang ka surga kudu ku puasa mah dur adan Allah nu adan can datang kana lapan akbar gorengan biar genepan urang mah eta puasa nu kitu nu mau ka surga jang jauhun nu mantak urang aya memperingati haul Tuan Syekh Abdul Qadir ge mudah-mudahan urang jaga di aku muridin muridatna ku Syekh Abdul Qadir mudah-mudahan jaga babarengan ka surga jeung haul jeung Tuan Syekh amin aya bahasa Tuan Syekh kieu saya lebih menghargai orang beradab ketimbang orang berilmu tak beradab pan eta bahasa luar biasa intisarina nu mana bahwa jalma mah di dunia mah konsepna kudu bisa saling hargaan karena naon ulah boga rasa asapang aingna ulah asa aing kiai asa aing pajabat asa aing jawara asa aing jalma sugih teu endah hirup loba asa-asa mah iraha di daharna di asan bae lumanta konsepna di dunia mah ulah adiku ngede hulu ande prak ngede tak-tak tak-tak dijieun hulu dijieun tak-tak ulah sok gede hulu bisa muat helm karena konsep di dunia orang mah simbiosis mutualisme ngerti tak kurupuk di saosan sebelah ngaran eta mah saling membutuhkan antara satu sama lain nu pinter butuh nu bodoh ge butuh nu pinter pajabat butuh rakyat ge butuh pajabat nu sugih butuh nu miskin ge butuh nu sugih iya muludan kos kieu lain iya acara haul Tuan Syekh kos kieu lain menang kiai bae jelema pinter kadang-kadang nu ngangkatan auning mah lain kiai jelema nu teu beuki salat bener berarti butuh orang jalmana butuh orang tanagana hargaan karena naon memponis jelema mah ulah masa lalu jor teuing urut bajingan tibatan urut ajengan urut bajingan mah tobat
urut ajangan mah kumat. Nah molototan dagara koreng di Paraban Kamarang teh leutik ya. Terus ya terus. Ulah memponis jalma masa lalu karena can tentu masa lalunya buruk, masa depan ge buruk deui, bener. Ih makanak nek daek ngariung batur diomongkeun tanpa hewaeun pada eta. Biasana malam takbiran aya riungan mah aya ari taraweh eueuh bagian salat taraweh. Heuh ku kitu mah pehewaeun heuh eta jelema heuh. Pan eta sungut jelema macam-macam ka anu ngomong kieu bae. Oh da pantas hujan, horeng saya eta ka masjid. Atuh pan ku kitu bage pundung teh batur. Teu nyaho mah hidayah taufik lewat ngariung bener. Nu mantak tadi konsepna kitu. Jalma mah kudu bisa saling hargaan. Nu pinter butuh nu bodoh ge butuh nu pinter. Sebab naon? Jalamun pinter kabeh mah reksa anu dipanggahan tangkal sawit. Bodoh kabeh reksa anu magahan. Justru antara satu saling menghargaan. Ieu kula tegagah tenaon disebut penceramah lamun eueuh nu ngadengekeun. Ngaran no edan leupas berarti. Nu mantak kieu konsepna ceuk Allah. Kiai, geura beuli karidoan aing. Dina naon? Dina ilmu anu geus dititipkeun ku aing. Ulah salah ngagolangkeun ilmuna. Pajabat, geura beuli karidoan aing. Dina naon? Dina jabatan nu dititipkeun ku aing. Ulah salah ngajabatna. Jalma sugih, geura beuli karidoan aing. Dina naon? Dina harta nu geus dititipkeun ku aing. Ulah sok pelit. Dibagi ku Allah bag-baganana. Nu mantak nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu. Ilmu mah titipan ti Allah. Allah ngandika dina dawuhanana, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Genaheun hayang ibu boga anak bisa ngaji, kawinkeun bae jeung Ustaz Endoh. Eta tiba heula kata hadusan bini am kula mimiti manggih di Cisalam di almarhum almapulah Abah Kiai Haji Busra Karim. Eta almarhum ieu murid terhook di antarana murid tersayang teh manehna. Mantakan luar biasa, kuari viral, kuari istimewa, berkah doa kolot doa guruna. Doakeun anjeunna mudah-mudahan sing dipaparinan taufik hidayah sing dimanfaatkeun ilmuna amin. Pan mantep suarana tadi, bu jengek beh modal kolaya doang pan jadi duit tetap. Leutik gede suarana horeng lain suarana mikna dideukeutkeun dijauhkeun atuh aya teh kanan batur gaya ilmuwan ku lagi bisa ya buktikeun ulah ya. Oke siapa takut, jangan ada dosa di antara kita, buktikan. Oke aing make apong ya buktikan bae mah siap buktikan. Oke dengikeun tah eta batuk ngaranna. Nah nungguin ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah tuh. Oh digikeun ieu. Mantangan doakeun anak-anak urang sing barisa ngaji. Amin. Cek Allah dina dawuhanana wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah mere ilmu ka urang teh teu dibikeun sakabehna illa qalila terkecuali saeutik-saeutik. Jelema mah boga kalebihan kakurangan. Nisbah di kiai aya anu bisa fikih teu bisa tafsir. Ainu pinter tafsir teu bisa balagoh mantek. Ainu gagah caramah kadi kaditu ngaji mah teu bisaeun doang kula meureun. Ainu gagah ngajina 12 pan dileg-leg kabeh ku manehna. Tapi sambutan ge mogok kadang-kadang eta. Ulah dihinakeun nu mamana ge mending saling hargaan supaya ilmu barokah. Sebab naon barokahna ilmu mah teu kudu ku gede, leutik dimanfaatkeun saling hargaan barokah.
Sebab naon punten para hadirin kuari mah loba mayoritas oknum kiai kuari lain tegagah ngajina masantren nama biak di dieu ti ditu biak di Padarincang biak caringin biak Warudoyong biak Bagentongan tapi akibat cicing di masyarakat tersaling hargaan antara oknum kiai kolotna jeung kiai ngorana nu kolot harak hayang sorangan bae nu ngora teu bisa ngargaan kolot ulah ngomong ilmu gede hayang barokah ilmu leutik moal barokah sebab naon tersaling hargaan. Loba kejadian di lembur kula nen hawa di ditu mentuani mamarahan di dieu loba oknumna ulah ngarasa kasinggung lamun kasinggung panyakitan berarti eta nu kolot loba harak hayang sorangan bae ulah ku batur sagala ge atuh nanaonna dong moal modar bae imam kudu ku manehna bae batur mangga salat nyunahan salat magrib qobliyah manehna modal keneh di imam karak digantian ku kiai ngora karak dido karak nincakeun ka mimbar datang si harak dedehem tiburi atau mundur deui batur pan panyakit hate eta nu mantak nu leuwih bahaya mah lain panyakit batin lain panyakit dohir panyakit batin mana buktina urang nyeri beuteung mah diobatan gegeran stroke diobatan encok diobatan lir hulu luhur meuli panamek hulu handap mek panyakit dohir. Tapi penyakit batin dulu hesege mana ria sum'ah takabur hasud hayang dikiaikeun bae hayang disebut gagah bae hayang disebut pajabat bae eta penyakit dulu bahaya ge bener imam kudu kumanehna bae hadarat manehna bae mik di kantongan dibawa balik atuh nanaonan dia mah nu ngora loba nu teu bisa ngahargaan kolot ngarasa aing pinter ngaji kolot salah watuh ditutunjuk di umum kumanehna adaban kumaha niat nama ngendahkeun lain ngendahkeun akhlakan deui kitu mah rek ngendahkeun mah ulah di umum teangkeun ka imahna bah punten kieu atuh teh mah pas di umum masyarakat mah tinggal keprokna dah kiai bagi nu pinter pasea komo urang nu bodoh bener naon malototan terus nu mantak nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu hiji nu boga jabatan pun sama ulah sombong asa aing boga jabatan mah titipan ti Allah karak jadi dewan karak jadi camat karak jadi lurah awak cager nyatu gembul tanpa udur kedaek ngaji bolon salah tuh ngomong kadinang tuh salah mah ya sebab naon para hadirin lain pula disebut boloon pun pami telepat punten dina Ihya juz hiji dijelaskeun wa qala aidon cek Imam Abu Darda al alim wal muta'allim syarikani fil khair wasairun nasi hamajun la khairu fihim ngarti bu atuh kadeuleu ieu beungeut atuh ngarti mah jalma anu ngaji jeung nu magahan ngaji kolot jeung anak guru jeung murid dua-duanana aya dina menang nilai kabagusan mudah-mudahan penting ieu urang menang nilai aya dina kabagusan amin tapi sasesakna ti eta mah anu teu beuki ngaji najan oknum kiai oknum pajabat oknum masyarakat awak cager nyatu gembul tanpa udur wasairun nasi hamajun balaon lain cek ulah cek kitab terpercaya duruk tak kitab la khairu fihim eueuh kabagusan pikeun jalma anu teu beuki ngaji mantakan bo kudu daek ngararaj ulah geus kol tereh mod ya tang aku sebab wasiat Rasul kieu di antarana ka Sayyidina Ali cek Rasul ka Sayyidina Ali kieu bahasana awas khitobna mah ka Sayyidina Ali hukum namah umum ka urang cek santri mah majaj mursal min babi itlaqil khos wa iradatil am cek Rasul kieu ya Ali idza maddo alal mu'mini arba'una sabahan walam yujalisil ulama qasa qalbu ay mata qalbu wajasuru alal kabair li annal ilma hayatul qalbi he Ali cek Rasul di mana anjeun manggihan jalma mukmin awak cager
nyatu gembul tanpa udur lewati 40 poe walam yujalisil ulama tedaek rerejengan jeung kiai eusina mah tedaek ngaji maka jalma tersebut dibere kumaha kosa kolbu dibere teuas hatena aya mata kolbu paeh hatena di mana geus paeh hate mah ulah ngomong-ngomong papatah anu sahandapeun kolot teu didenge buru dirunjak sebab geus paeh hatena di mana geus paeh hate wajah suro alal kabair sok babari ngalakukeun dosa gede nu gede bagi dileg-leg kumaha leutik kunaon urang kudu nyiar ilmu li annal ilma hayatul qalbi saenyana nu ngaran ilmu mah ngahirupkeun kana hate rek kumaha nyaho panyakit hatena lamun teu daek ngararaj mantakan nu boga jabatan ulah sombong asa aing boga jabatan jabatan mah titipan ti Allah karak jadi camat karak jadi lurah paling jago ngajabat genep tahun beres genep tahun jadi rakyat di bae bener ulah petang tamu teh ngomong sahuap saleter dah aing mah geus teu butuh rakyat ngomong naon dipilih ku rakyat teh ulah ngalunjak ka lurah ulah sagala kudu ku lurah ieu mah kameli sotek-sotek lurah yang teu ngarti oknum pajabat urang sok baroloon deui loba kuari kedeung deui loba jalma nu maruna pek ngadadak ya wayana kula pesen ya kedeung deui usin politik 2024 bulan Februari tanggal 14 mun teu salah pemilihan presiden wayahna kula pesen khusus kanu hadir kuari lamun rek milih kudu pikir ku otak nu sehat hate nu bersih ulah sampekeun kumaha kitu nu mantak titah dipikir dibolak-balik dibumung diutahkeun di dalam ide analisa kunaon sebabna karena naon ulah sampekeun nasib urang kaharep genep tahun diperjualbelikeun dibere duit tiung 10.000 tilu jeung 50.000 perak sabab naon susah payah malain batur nu ngarasakeun urang bener ulah nyalahkeun pajabat kuari nu dolim salah saku teh bageula dipilihan kumaha kieu konsepna ulah petang tampa teh Allah mere jabatan sakedeungeun paling jago genep tahun beres jadi rakyat di bae nu mantap punten loba jalma oknum pajabat nu maruna pek kedeung ngajebeg gede baleho di pinggir jalan dongunya ngomong nama tuh dongunya teu sesuai ngomongna dongunya tanpa bukur mengaran pejus berarti dongunya na baleho mengabdi untuk rakyat ari jalan goreng la ilaha illallah nu mantap kieu konsepna ya saha bae nu meunang eta akui tetep pajabat urang walaupun lain pilihan urang sebab teu saeutik akibat pemilihan akibat salah milih akibat pahewa akibat pemilihan loba masyarakat nu pahewaan dulur jeung dulur tatangga jeung tatangga kolot jeung anak kadang-kadang kiai jeung kiai ge loba nu pahewaan gara-gara pemilihan bener kiai ieu warna beureum anu ieu kuning eleh nu kuning teu ka masjid-masjid pundung la ilaha illallah pan panyakit nu mantap kieu konsepna ya saha bae nu meunang eta akui pajabat urang apapun yang terjadi itulah yang terbaik bagi Allah walaupun realita menyakitkan sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar cita-cita yang tinggi keinginan yang tinggi tidak akan bisa menebus qada takdir ti Allah kahayang masih nu meunang Allah nakdirkeun si be fa idza azamta fatawakkal ala Allah geus nyareat mah pasrahkeun ka Allah ulah sok ngalebihan pangeran hirup mah ku lagi sarua ya milih mah ya kamari presiden 2 kali kudu jujur mah ya milih mah ka Prabowo demi Allah be ngen geus beres pan entah fitnah teh mah ngen nu meunang Jokowi hewa henteu hendak bae saeutik ari ditanya mah sa presiden dijawab ku kula Jokowi sebab secara hakikat pilihan Allah pan urang geus janji dina rukun iman nu kagenep wa bil qadari khairihi wa syarri minallahi taala bagus goreng datang ti Allah benar contohan kieu urang dilalah tamsiliyah contoh orang pasir jengkol misalkan usin hujan naheun bubuk naheun jaring kahayang mah nu asup kana bubuk kana jaring lauk emas kahayang ieu kunaon kalah nu asup lele bogo orai kadut tai palin asup eta kumaha carana piceun ulah dipiceun nu teu ngeunah arah nu ngeunah ulah dipiceun kabeh moal nyatu kumaha yang pelem doang lauk emas bumbuan bumbu pepes lauk emas walaupun beda lele lauk emas ngeun minimal bumbuna beh
urang ge sarua kitu bah hayang masih nu menang pilihan urang ngen Allah nakdirkeun si B ulah digorengkeun mending dukung ku urang saha bae nu menang eta akui pajabat urang sebab apalah arti jabatan tinggi tanpa dukungan ti masyarakat nanaonan bener sabalikna apalah arti masyarakat loba tanpa aya huluan tanpa aya pajabatan moal bener ieu lembur jeung nu dituturkeun berarti antara pajabat butuh rakyat rakyat pun butuh pajabat dua terus ya terus nu boga harta kakayaan pun sama ulah sombong asa aing boga harta kakayaan harta mah titipan ti Allah ulah petang-tang peteng-teng karak boga mobil hiji geus ngomong asal betus bae boga mobil hiji kahalangan ku motor batur waktu tukang parkir jari kanan motor saya ngalangan bae bejakeun kana bogana dibeli ke hulu-huluna udah hulu kotok bae dia mah ulah petang-peteng ima ngomong asal bedak di pasir jengkol mah parang sa aing doang nu sugih mah ima aing mah 3 tingkat kedua datang ke langit pertama la ilaha illallah tingkat pertama anak pamajikan kedua anak kotok katilu anak manuk di luhuran boga kapinis ban eta Allah mere harta kakayaan ka urang teu dibikeun sakabehna jelema mah boga kalebihan kakurangan najan teteh soge loba pakaya di ditu tetep sawah lega kebon ngayapak nu ngagarap mah moal kosorangan kudu miskin bener ulah ngalunjak justru butuh urang kanu miskin teteh nu miskin ulah ngalunjak kanu kaya dasar miskin di ngalunjak laku diketik beheung dah mantakan gitu konsepna nu kaya butuh nu miskin ge butuh nu kaya kadang ku jawara ari kitu mah aing nu gagah berarti jak kieu nanaonan kalah dicari kanan pajabat gitu kene jelema sugih dibebek aing nu jago mah aing mah jawara teu neurak dikadek teu neurak dibedil ngomong naon jawara gagah najan kumis gede pager musola jawara tinggal jawara jelema mah boga kalebihan kakurangan jawara gagah ge teu neurak dibedil ka ku tai mah teu wanieun sieun ulah ngomong-ngomong tai batur tai sorangan we sieun kula di Surabaya jawara ngalewat ka hareupeun budak leutik aya tai dilengkah pasti nama paneta dipoyok anak budak leutik jawara kumis biasa di galengan sawah ngaku mah teu neurak dikadek kana tai sieun par ngamuk eta gengsi langsung dicari kanan dia ngalunjak aing diteleg gue jeung tai dia ge par kitu ngomongna sawab saleter budak leutik ku ngeyel deui nah kak ulah sok ngomong-ngomong diteleg ari kakak ngaku gagah jawara mah tincak bae tincak berhubung gengsi burung atuh tunggu sabitis deui langsung set tok ngan matana ka dieu gilaeun Surabaya cek dina hatena jawara ieu tai haneut keneh anyar dong lalaki modal budak leutik ku ngayel kak karang sakitu mah atuh kami ge wani ari ngaku jawara gagah mah cokot berhubung gengsi set cokot ambeun diambeun letak diletak panjawara olowan ngaranna eta ieu jelema mah boga kalebihan kakurangan bener kadang-kadang jawara elehna ku jurig sieun kana jurig manehna ge tengah peuting pamajikan jawara hayang ngising sedageun teu boga WC menta anteur ka salakina atuh maklum jawara keur sare dihudangkeun ngamuk cek pamajikanna kak anteur yeuh nyeri beuteung kumaha cek salakina embong aing mah molor geura bae dia ka ditu sorangan iya aing mah puguh sieun kudu gablek kawan nih dia pamajikan jawara mah beuh udah nu nya geura kaja sieun embong aing mah molor burung hari ka moal nganter makula moal ngising di buri rek di dapur bae kumaha cek salakina dia nu hade bae mun di dapur waduh deket kompor gak surut aing tadi bisa katincak poloon hari geus mejur ti heula tah si eta ilmu jabatan harta kakayaan kagagahan titipan ti Allah jalma mah boga kalebihan kakurangan teu dibikeun ku Allah sakabehna naon tujuan anak nu mantap Allah temikeun sakabehna ka urang hiji tujuan utamana supaya urang jadi abdang syakura jadi hamba anu banget syukuran ka Allah sebab jalma mah para hadirin najan kiai oknumna oknum pajabat oknum masyarakat oknum jalma sugih teu syukuran mah moal ngarasa cukup hirupna bener loba di zaman kuari oknum penceramah menta sakieu menta sakitu menta DP menta anu nanaonan ceramah punta penta teu dipenta ge kege dibayar di ondang ieu bener mantakan dusun lamun aya penceramah menta duit dusun nu leuwih dusun mah nu ngondang teu mere
ya hampura kengkos ya masyarakat tuh ngomongin mah ngan kulang ngabejaan ya bisi nek ngondang bah eta ngondang aya adab-adaban coba aya nu ngondang dusun kumaha nu ngondang dusun nu ngondang dusun eta lamun panitia nanya harga ka kiyaina anu neuk diondang dusun itu hiji waktu pernah aya nu ngaWA ka kula Assalamualaikum Waalaikumsalam mun hate teh merean punten cenah abdi panitia ti daerah dieu cek kula dina hate sabodo teu nanya ngan dina hate jatuhani punten cenah abdi bade naros biasana bade naros di bulan mulud ieu aya keneh nu kosong teu cek kula aya tanggal 3 orang na kalender ge lain biasana cenah pamika daerah dieu sok diberes sabaraha dibayar sabaraha la ilaha illallah ngomong-ngomong dibayar doang buka duit sabaraha bae atuh ditanya kitu hayang gede jelema mah cek ulah kak ulah ngomong-ngomong gitu jelema mah selagi teu bisa syukur mah moal ngerasa cukup hirupna dibere saki hayang saki tungtungan kula mah najan habar talatah beja dina HP komo bari jeung datang mah selagi sehat tepat waktu insyaallah datang adapun masalah rezeki geus ditangtukeun ku Allah kumaha nasib cek ulah rek gede rek leutik ge kumaha nasib ngeun nasib kula mah caplah leutik gede bae digitukeun ieu mah kanu dusun kak ulah ngerasa kesinggung kanu dusun ieu mah nu mantak tujuanna hiji Allah temikeun sakabehna teh supaya urang syukuran ka Allah ilmu jabatan harta kakayaan kagagahan teu dibikeun ku Allah sakabehna ngeun anu dua anu dibikeun rata kakabehan ge ngarasakeun mana nu dua hiji kasusah kadua kasenang bungah ngaranna urang osok senang osok susah unggal poe cek ibu-ibu jadi kiai nu senang mah tuh eureuna cara mah bae bulan mulud kamari ge pasti kitu nyangkana senang di mana ari eta 30 peuting 30 panggung anjay mana ting duitna atuh lamun dibayar lamun gratis mah tekor ngaranna namun aya cara mah teu dibayar aya ngatok ngomong deh cek ibu-ibu piraku aing mah diondang teu dibayar teu piraku teh naon piraku mah puak di sate karak piraku tah mah mun punten bah ieu ngomong kieu kula lain ngomong ieu bisi nyangka ngeunah bae pasangka-sangka hirup mah cek si A si B nu ngeunah cek si B si C nu ngeunah hidup ini penuh dengan sangkaan pamuda bobogohan mah 5 tahun disangka mah bobogohan tabikan horeng hargaan doang kawin jeung babaturan pan heuneuk eta ieu benar bisi nyangka ngeunah punten sarua pasangka-sangka tahadusan bini mah abdi dididik ku kolot papanggungan ti umur 5 tahun 2005 kuari 2023 berarti umur kura karak 23 tahun banget bang boros gaya hiji waktu kula diondang muludan isuk-isuk ngan mulai lebih jak lembur nama jadi bisa dulurna ngarana ngomongkeun tah mah tah hiji waktu pan muludan mah niat tah hajatan kabehan nu nyin hendak kumaha coba eta dina WA ngajanjikeun oknum panitia teh ka abdi boga dana sakit sodengkeun bah dijanjikeun gede atau bunga pas brak datang isuk-isuk kana waktuna ieu lain cerita batur bisi nyangkeungeunah bae cerita kula pas beres acara isuk-isuk kula balik bae menang beureun 100 meter ting 200 meter kurang lebih diudag ku dulur cek dulur kula lain hampurang geus diberecan cenah jacan kada dibere cek ulang santai bae lah orang hate mah henek sara bae atuh jelema ieu ngaranna ge kula mah lain jelema bener bah ulah diundangan lamun jelema bener mah moal nyarek kejo tengah peuting ka dieu meureun kumaha tah cek dulur wayahna lamun ngahargaan dulur lamun hayang aku dulur tungguan heula bo eta ditungguan dina mobil 20 menit kak doang nungguan duit horeng heueuh kumaha geus kitu teu kebel datang jelema anu ngajanjikeun teh jelema susah mah kaciri horeng kak ti jauhkeun geus ngeuyeug gelempang na kieu tah bisa dicirikeun peci geus tepuk tah peci kita pecinya yang soh leungeun gagarota atel kaburi nah jelema susah tah teu dimangmangkeun di pokona mah panyahoan bulan sapar kamari maghrib aya tabu ka imah kula assalamualaikum cuma manehna bari geus tepuk teh waalaikumsalam cuk ulah diuk tah manehna ndak nginum moal ka ndak kaca nginum ieu aya naon ka cuk ulah ya jelema susah mah kieu mimiti ngomongna puguh kieu eta geus teu ngeunah kana hate kepala mah teu ngeunah eta mah kamari anak kula tabrakan terus atau alhamdulillah anak mah salamet jahuluna ge misa jeung suku atuh lah lajunan urusan cek kula puguh motor batur aju naon maksudna
pugu mah ajur atuh gantian ku kakak pugu teu boga duit mun aya teh mah kula kadirek minjem bae 5 juta mah lu ilaha illallah minjem duit ngahutang berarti teh jelema mantakan punten jelema susah tapi bisa dijadikeun lamun aya budak ieu kingkos sabae rek ka imah kula ulah kieu pecina moal ditarima kapok bisa dianggap ngahutang doang eta gitulah datang manehna menta hampura lagi lain di jelema nu susah mah lamun tama menta hampura itu udah biasa eta mah abang lame lamun menta hampura hulu luhur kedeung didatang kana hulu handap nya anta mah kumaha tah cek manehna menta hampura kieu hampura culah naon lain di mah yo rada teungeunahna teh ge punten seunanya ieu mah ngan saukur nambahan jeung bensin doang bari teu di amplopan acan kesesana cek manehna ya sesuai janji ditransfer kana ATM lamun rek kudu dendam kula kaki wari 3 tahun eueuh kabar carita di modar teh hirup saya eta hewa henteu hendak bae saeutik bener geura ge pasang sangka mah itu kasar padahal ngayong ge bari mah pijeun efek napa nya pijeun dah cenah nu senang mah jadi pajabat ari kitu mah jadi pajabat mah gagah boga gaji ceuk saha pajabat boga gaji mah lain pajabat jelema gendut boga gaji tah mah lemak doang ieu sebab naon pasang sangka cenah lurah nu senang mah boga gaji ceuk saha lurah senang tanyakeun ka lurah bisa percaya mah gaji lurah paling jago sabulan 4 juta teuing nyampe ti henteu eleh ku kiai mah sajam biasana ieu mah Ima biasana kalau ngomongkeun biasa ieu ada deui teh biasakeun bohong lah gani mah cenah nu senang mah jadi RT atuh kamu deui jadi RT gaji tepati gede dipaido beuki atau cek dulur napan ngomong kieu teh aing mah dulur dia parang sajelema teu boga imah deukeut masakat teu bagian BLT ari deung-deungeun bari jauh jelema sugih batur kabagean aya nu kitu aya eta ulah sok nyalahkeun RT tenang teh dipangmenangkeun karunya RT batur geus ngajabat RT mah ngeun ngagugurkeun kewajiban ceuk ti luhur teh bikeun nya ka aran ieu teu nyaho si eta sugih teu nyaho miskin adapun geus dibikeun ciri amanah ngaranna terkecuali teu datang ka masyarakat karak rempuk duruk imah RT na sakalian cek RT karak dipangmenangkeun dibabak di bae mah cenah nu senang mah jadi jalma sugih ari kitu mah ceuk saha jalma sugih senang pan jalma sugih boga duit tidak bisa jadi faktor urusan ekonomi mah cenah boga duit hayang meuli ieu babari hayang leumpang aya kendaraanna ceuk saha jalma sugih senang punten aya jalma sugih di daerah kula baheulana jadi jenderal pernah jadi lurah anakna anu jadi buser anu jadi polisi anu jadi bidan kuari mah manehna leumpangna make itek setruk berarti harta kekayaan tengah jamin nyin kesenangan bener lamun dunia bisa nyin senang obat mana anu teu dibeli dokter mana anu teu didatangan jabuktina wanci lumpat eleh ku anjing setruk ieu berobat ke anakna cek anakna anu jadi bidan teh Pak nu hade i bapak ulah loba teu ngadar daging kolesterol darah tinggi hiji kanikmatan dicabut ku Allah ari nu amis-amis mah ulah kencing manis 2 dikurangan kanikmatan ari kadu mah 3 nu berminyak-minyak ulah model kompor gas kayak kenceng atau dasarna kita mah poho deui bae laju naon daharna bapak mah babari isuk-isuk titah anak bae jeung incu siarkeun cacing kalung jeung undur-undur pakaya bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah si jabrik di pipir si jamrong di kolong barang daharna undur-undur paling jago ngadahar bubur benar eleh keneh ku jelema miskin ari awak cagur mah sagala di dahar ngeun teu bae awak doang geura ge kula boga tatangga bah punten jelema miskin anakna 15 kuari keureuneuh deui si beuki disebutna kita mah teu kaur nempel betus eta mah nah naon di dahar di bawah anak 15 ka saung sawah pan saung sawah mah leutik dieusi ku 15 anak doang lini euyeul bae sok aya lini teh ka di bang kamari 17 Agustus teh nya aya lini pan tatangga kula ibu-ibu keur aya lini keur ngising karagok bener sieun eta ngising hayang lini sieun laju nama taina ngadarak digunting mah cepret bae
lumpat keluar manehna pohon ngisang eta ieu sampai ka peuting teu ngisang-ngisang garing yang tai tengah peuting salakina hayangeun bareng bari gawe cek salakina neng geulis amat jannati dibalik nyoba oh jatai eta anak 15 dibawa ka saung sawah tapi rada harna mah dibere awak cager mah naon coba sangu tutug uyah lalap kacang ditindih ku daging kebo mirasa ari cager mah bener jajal kergering dahar jeung paria pahit jeung delan ge bau nyeri huntu gampang dibere setruk maka dibere nyeri huntu beba bo eta ngadenge ieu hewa ngadenge itu hewa henek nu aya ngadenge pedagang kaos beung ngalewat hareup limana sari moyokan bae karaos cenah padahal dagang batur eta ieu dikurangan kanikmatan ku Allah sarena tenang kene jelema miskin eueuh pikiraneun manehna mah anak 15 jam 7 peuting can salat isya can geus molor kabeh dientep doang pindang atuh imahna ge leutik ieu datang maling ku aya bae salah imah di dieu ku maling bapa nira anjay cek maling anak maluluy madak ieu mah atuh di mana anak di kamar mandi anak remodol di saung kotok anak lempang ke dapur di jero panci aya anak nu leutik asup cek maling balik dak salah sasaran maling kanjut yang penting ieu mah oh itu jadi tapi kadang-kadang jalma soge awas kadang-kadang teu sakabehna kadang-kadang jalma soge jam 3 peuting can bisa sare mikiran naon mobil ieu can datang nu ieu can setoran nu ieu tabrakan lieur akhirna timbul penyakit mikiran dunia teu pake ibadah setruk beh ku kitu bae ge benar mantakan urang mah bu jelema susah jarang dibere penyakit setruk Allah paling jago asup angin naon obatna paling jago dikerok beres cager kembung beteung teu mejus bawari ngulum mantang lamun teu huwi pan gitu geus kitu mah ngapluk-pluk bluk langsung dipokokeun buah keluar cager eta simpel isuk tenang kene jelema miskin kira-kira eta jelema miskin nu anak 15 ya jam 7 isuk nu sareuri kabeh pan kula penasaran jam 7 geus sareuri ceuk kula ditanya ka indungna teh ari teh nya sedikeun naon kurosa amat mirasa ceuk kula aduh cenah ari ngomong halaeun ku mah eta salaki sare teh make calana terus atuh sigi kanjut ka mana herang dong bola kelas terus aya ucing diomean ku ucing cenah atuh kami seserian anak 15 yang sedikeun kanjut bapana diome ucing ku kitu bae ge senang isuk-isuk eta ieu tapi kadang-kadang jalma soge jam 8 isuk loba ngalamun ari kakak kunaon ngalamun baju kula aduh aing mah incu cang menang undur-undur la ilaha illallah berarti harta kakayaan teu ngajamin nyieun kasenangan bener nu mantak kunaon ieu urang dibere musibah ku Allah teu eureun-eureun dibere balai ujian kunaon teu eureun-eureun dibere balai di antarana karena urangna geus teu bisa syukuran ka Allah sakitu mana buktina datang hari kemerdekaan 17 Agustus bahasa nama tasakuran kumaha coba mayoritas oknum penduduk Indonesia disalahgunakeun lain tah ngirim istighosah lain dikir lain tahlil lain ngadoakeun ka para pejuang-pejuang agama pejuang negara melainkan mayoritas oknum penduduk Indonesia dikirimna kunaon ku dangdutan jeung jaipongan pan boloon bener nu mata kunaon musibah teu eureun-eureun ka Indonesia apakah salah aparatna ulah waka nyalahkeun aparat salah kiai ulah waka nyalahkeun kiai hayu urang babalik pikir ngaji diri fakta biru ya ulil absor iktibaran heula deuleuh heula kasalahan urang gampang nyalahkeun batur hirup mah pan urang mah boloon ari kasalahan batur dikorekan ari kasalahan sorangan diingkeun bae bener ari cileuh dina mata batur mah ditunjukkan ih cileuhan meuni gede orang nu manehna segede peureum cenah pajabatna ieu korupsi bae ulang ngomongkeun pajabat korupsi teh ari can bukti mah ngomong korupsi ge urang can jadi pajabat punten kula rek nanya teh nimu duit 10.000 di jalan diingkeun apa dicokot tuh ulah beungeut rampok mah langsung bae karang 10.000 ceuk kiai ulah pake leungeun jadi bisi tanggung jawab pake suku pan kumaha coba lain dikower kalau ditilep set
set set sarua bae ngaran sama karak 10 atuh komo oknum pajabat nu di luhur nu manggihan duit ratusan juta miliaran najan kula ge nu jadi pajabat gampang rakyat dipaling mantang kula nyalakeun batur kunahan musibah teu eureun-eureun zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah jelas kerusakan merajalela antara di daratan dan di lautan, di mana tsunami di mana-mana, gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Bima kasabat aydin nas, atas perilaku manusia yang tidak bisa bertanggung jawab. Satu makan nangka semua kena getahnya. Nu maksiat mah hiji, nu beunang mah sapasir jengkol. Mantakan diajak ibadah ku kiai ulah sok hewaeun eta kiai karunya lain hewa nyarek maksiat lain hewa karunya sebab Allah nurunkeun balai imah lain imah teteh jeung kakak doang nu beunang imah kiai ge beunang punten hiji imah beh sasungsuhunan teu salat sawaktu teu ditobatan mawa sial jeung masakat ka barat 40 imah ka timur 40 imah ka kaler 40 imah ka kidul 40 imah karak hiji imah doang hitung di pasir jengkol sabaraha imah nu teu beuki salat ayo gerak bima kasabat aydin nas atas perilaku urang bae wajar musibah datang sebab geus loba nu ngondangna ieu ku aripan geus teu ngatur cuaca ge bener kula lambat nama naon coba nyar masjid ti leuwih jaksi kabeh ti ditu eta masjid cayan kabeh harga kunaon di cuaca geus teu ngatur baheula mah cekolot ceng lamun datang bulan berberan berbe hujan September Oktober November pan kitu nya datang bulan Maret ret be Allah kuari mah Maret mah erot kunaon urang cuaca geus teu ngatur karena urangna geus teu daek diatur ku Allah bener bima kasabat aydin nas atas perilaku urang ngan di antara nak nu mantak musibah teu eureun-eureun bae ka Indonesia balai bencana di eureun-eureun bae di antarana wasakatal alim wal umar urang bebek hulu nu terakhir hulu geus beunang buntut mah nuturkeun kumaha hulu di mana ge bener mana di antara nu ngonang musibah di antarana loba oknum kiai oknum pajabat aya doraka diingkeun bae ulah ngomongkeun oknumna teu sakabehna ulah rasa kasinggung sebab naon karunya kanu soleh ke bawah goreng ku oknum-oknumna satu makan nangka semua kena getahnya jinah dilindungi dangdutan merajalela sabodo kadang-kadang riba tiap lembur diingkeun bae kadang-kadang bang emok oknum kiai apa majikan kiai ge ilu bang emok nah teruskeun lagi ya makin panas ya ini parah nih punten ibu konsepna kieu ya abdi mah teu nyalahkeun orang dia naudzubillah ibu nurut alhamdulillah teu nurut sabodo sabab naon hidayah taufik boga Allah ka lain boga kula bener mantangan para kiai ngajak masyarakat ulah diperkosa titah nurut karunya nu penting mah urang tugasna nyampaikeun nyarek geus nurut jeung teh mah kumaha Allah geus punten dengekeun boga hutang Mang Emok ulah pura-pura torek kaciri ka nu boga hutang mah tiunang nyereng soh tuh ulah dienahkeun nama kaciri punten cek tadi ya dengekeun lamun jalma hayang senang lain ku loba duit lain ku loba pangkat ku bisa syukuran ka Allah bisa narimakeun qada takdir ti Allah eta jalma nu loba hutang ka dieu ka ditu hutang rentenir hutang Bang Emok ciri jalma nu teu bisa syukuran ka Allah mana contohna salah kitu kang tani hayang meuli Avanza Innova pan boloon leuweuhkeun hirupna teu bisa syukur ulah sok leuweuhkeun hirupna cek ibu-ibu ku butuh nah iya panyakitna sok alasana butuh pasti gitu ya tak awas bisi alasan butuh ya dibejakeun kula lamun alasan butuh konsepna di dunia mah kabehan ge boga pangabutuh bener lain teteh doang ngebutuh kami ge butuh sarua mantakan kieu cek Syekh Ahmad Ibnu Athaillah dina hikam dijelaskeun latas tagribul kual akbar madum tapi hadi hidar ulah ngerasa aneh di dunia ripuh ulah ngerasa heran di dunia butuh dunia mah tempatna ripuh dunia mah tempatna butuh ari teteh jeung kakak hayang senang mah ulah di dunia ka surga kan itu mun modal heula
Nu mata gua sekolah leuwihkeun. Menang sumpah poe Rebo poe Salasa. Sumpah nasabah. Kami bersumpah dengan sesungguh hati akan menepati janji, giliran ditagih malabur. Nah, seri koneng. Anak jadi sasaran. Ceng, lamun aya motor Beat jeung Scoopy bikang, bejakeun mama eueuh gitu. Aya mana ka mana gitu, mama ka dapur, nok nyumput. Teu balaya turut Assalamualaikum. Waalaikumsalam jeung anakna. Maya eueuh ceng. Eueuh mama. Ka mana? Ka dapur. Riraha keur tadi, berarti aya tuh nyumput cenah. Iya, tuh budak leutik mah jujur. Urang sok leuwihkeun teh. Konsepna kieu. Ulah tungkul teuing bisi mantog, ulah tanggah teuing bisi najong. Sederhana bae hirup urang sok leuwihkeun. Moal tenang hirupna jelema boga hutang mah moal beh. Urang ibadah hayang husu hese, komo lamun boga hutang ka. Geura ge, nu teu boga hutang ge eta salat hese ka husu. Sedangkeun cek kaul jam'ud mah bawa syarat salat tadi antarana husu. Ai cek Imam Syafi'i mah sunah. Ngan kilang kitu ge hese urang hayang husu, komo boga hutang. Inget bae salat magrib ge. Usolli fardul maghribi salasa. Salasa. Rebo Kemis ka mana aing bayaran ku tereh teuing. Nek nyumput ka imah saha aing tereh amat orang saja poe Salasa rebo. Terus ya terus. Ora sok leuweuhan hirup mah. Dengekeun. Dina peristiwa Isra Mi'raj hiji waktu Rasul manggihan jalma anu disiksa ku Allah. Naon siksaanana? Rasul manggih jalma anu disiksa luar biasa siksaanana. Jalma tersebut kaayaan ngojay dina wahangan getih bari ngadaharan batu. Mikir ulah ngajerit doang. Rasul naros ka malaikat Jibril. Naros Rasul itibar pikeun urang. Lain sifat bodoh. Takdiman li Jibril. Contohun pikir urang ge najan budak pinter aya kene kolot mah hargaan kolot. Rasul ge kitu cek Rasul ge geus basa urangna bae. Bril ari eta jalma anu tadi anu disiksa ku Allah kaayaan ngojay dina wahangan getih ngadaharan batu eta teh umat saha jeung naon pagaweana di dunia Bril. Cek malaikat Jibril dijawab Muhammad eta teh umat anjeun budak pasir jengkol jeung budak Ciroje. Meureun kitu na kita nama Allah hayang kula beta mah. Naon pagaweana? Qala hada mislu akriba. Muhammad jalma anu tadi ditingali ku anjeun kaayaan disiksa ngojay dina wahangan getih bari ngadaharan batu. Jalma tersebut di duniana teu kaburu tobat tukang ngadaharan barang riba di antarana Bang Emo. Mantangan doakeun ku urang nu boga hutang sing geura kabayar. Amin. Enggeus kabayar ulang ngahutang deui tungtungan. Ya menang sumpah doang lah tungtungan. Sababna konsepna kieu dengekeun ya. Nu penting imah urang teu bocor, anak kaparaban sacukupna ulah leuwihkeun. Salaki jeung pamajikan teu pasea. Enggeus sakitu ge. Jabuktina ku teh hutang teu kabayaran, imah acak-acakan, salaki jeung pamajikan pasea. Teu saeutik rumah tangga papisah gara-gara hutang Bang Emo. Lalaki ge sarua ulah betul-betul. Sebab naon? Loba oknum lalaki nu mangkawarah dipentak ku anak pamajikan jeung menta jajan anak harerese bae. Dipentak jeung meuli deungeun sangu mah harerese bae. Ari nyatu hayang jeung daging kotok ari mere duit 10.000 lalaki bedul lu gitu mah. Teu boga poloh hirup. Murukana harga daging kotok murah meureun. Teu saeutik dipenta mah harerese bae. Ari giliran kuari loba tiap waktu jeung oknumna kuari ngayapak ari dipenta ku pamajikan harerese. Ari jeung judi online selot wani hutang kadi-kadi itu tah si eta. Loba kuari tah. Teu saeutik. Panyakit punten kurang miris ya. Jelema kolot mah moal ngarti meureun ari baheula mah pan judi teh tiap pos ronda kadeuleuan kuari mah tiap HP judi online. Ieu miris Indonesia luar biasa. Indonesia 70% Islam terbanyak. Kiai aya di Indonesia
Tapi mirisna judi nomor 1 terbesar di Indonesia. Ciri jalma itu bisa syukuran ke Allah. Ulah sok leuwih di rumah. Anak teka paraban buktina. Pamajikan acak-acakan rumah tangga. Akhirnya hutang teka bayaran. Timbul akhirnya papisah rumah tangga. Ujung-ujungnya bunuh diri. Modal beku hutang. Di antara nu ngondang musibah loba oknum kiai aya maksiat diingkeun bae. Oknumna teu sakabehna. Dangdutan di lemburna diingkeun bae. Punten abdi teu nyalahkeun kiai setempat, naudzubillah. Tugas aya maksiat mah ya, lamun aya maksiat supaya urang ulah dayus. Tugasna prosedur hukum aparat. Mana polsek, lurah, RT, camat. Lamun ngajedog bae oknum aparatna ulah nyangka kakarek asup ka surga dituntut ku Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Najan tarang pitah kudu sujud dengan kobok urut ngalaudu. Tahajud unggal peuting biasa sajadah tilu digegelan meureun. Tapi masyarakat doraka diingkeun dituntut jaga. Kunaon masyarakat mana ngayakeun dangdutan diingkeun bae. Cek oknum lurahna teu nyaho. Ulah coba-coba. Kiai mah minimal kieu. Man ra'a munkaron di mana neuleuk ka munkaratan pabikol bih beh ingkar dina hate. Ciri ingkar kumaha lempang sakebel aya maksiat ngomong dina hate Gusti abdi terido dunia akhirat aya doraka di lembur abdi tetangga abdi di hareupeun imah abdi ciri terido ulah neulekeun di hareupeun imah bari ngopi bari ngarokok neulekeun jubur biduan ngaranna resep tama ciri terido lempang sakebel aya maksiat ka mana bae beres maksiat beres balik deui ka imah sakitu mun teu kitu-kitu acan henteu malawung henteu cek urang mah ka mana bae lamun ridho kamu bari jeung neulekeun mah di hareupeun imah batur bari nan neulekeun jubur biduan cek ulah mah mending eureun jadi kiai capek mah santren hukum dimumurah 3 detik ayo ge sorban deui segede ban Vespa kunaon ngomong kieu lain hewa di dieu di ditu cek lagi loba oknumna ditanya ku kula bah ari kamari kunaon abang di hareupeun imah mending ngopi mirasa cek ulah neulekeun jubur kumaha cek manehna aing mah bingung cenah gara-gara teu ateul eta nu hajatna hiji dulur terus mun lebaran sok meulikeun samping BHS taju mere duit bae sok 50.000 sampurna mil la ilaha illallah eta hukum eleh ku 50.000 eleh ku BHS eleh ku sampurna mil punten abdi mah teu nyalahkeun ke setempat naudzubillah ngeun tingali ulama salafus saleh baheula wali-wali Allah, pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang negara, ngabelaan agama, ngabelaan negara, jasadna kuat, ilmuna tinggi, temempan di bedil, temempan ku tombak, temempan ku panah, punten para hadirin, tapi loba oknum kiai kiwari, ulah ku bedil ku tombak ku panah, ku sampurna mil 50.000 ge lee. Di antara nu ngondang musibah, loba oknum pajabat aya doraka diingkeun bae. Anak batur mah nu maling kotok, nu maling embe, nu maling bebek dikekeyak di penjara 15 tahun 11 tahun. Tapi giliran manehna nu korupsi, nu jinah, nu maling, nu nembak diingkeun bae. Mana buktina? Si Sambo. Mana hukum Sambo geura? Abdi teh nyalahkeun ka polisi, ngeun karunya ieu kana polisi nu sore. Mantakan ibu ulah kurang-kurang ngadidik anak. Ceng ulah ngaranna ceng. Terakhir ya ulah ngaranna. Bisa digayam doang ulah ya, ceng. Ulah kurang-kurang didik anak ieu kuari pergaulan luar biasa sebab naon ieu kuari akidah geus bisa diperjualbelikeun baheula mah cek kolot baheula mah cek guru siga bohong tahadusan bini mah kula lulus ST dibalangkeun ka bagentongan bari jeung teu betah ge ngadanya surahan guru kieu munafik teh kurosa amat jiga bohong Islam teh bisa diperjualbelikeun kuari mah kabuktian loba kuari mayoritas oknum jalma Islam hukum bisa diperjualbelikan, akidah bisa dimumurah, mantakan ulah kurang-kurang ngadidik anak. Loba kuari oknum pasantren ge mengatasnamakan pasantren, luar nama pasantren, jero nama loba santrina, orang jero nama asli nama gembong-gembong Wahabi bikin ngancurkeun akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana buktina? Tangkorak si Panji Gumilang Al Zaitun. Kesesatan luar biasa. Mana di antara sesatna jinah cukup dibayar ke 2 juta panti babaheula lagi aya Yahudi nu kitu mah moal bohong janji Allah dina Al-Qur'an walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum Yahudi Nasrani mah moal ridho moal suka ka umat Islam sehingga urang asup kana agama manehna dengan cara apapun intrik politikna dengan cara apapun urang diperangan ieu urang teu karasa diperangan kuari mantakan di antara ciri merangan Israel boykot. Sebab naon pun terberhadir. Ieu urang teu karasa di perangan.
Urang ulah ngerasa ngeunah nginum tah ieu picin kudu marana ieu teuing mah kanggo geus meuli aing sebenarnya jadi saksi engke mah urang aja meuli aqua urang meulina geus cai susukan belah aing ari bisa mah ari teu bisa mah cuma teh mah nu penting urang ingkar dina hate sebab produk Yahudi kafir Israel cenah fanatik amat lain fanatik ja perang teu bisa itu minimal ingkar dina hate sebab punten urang ngerasa ngeunah ku bisa nginum bisa dahar di sisi lain urang umat Islam teh dulur jeung Palestina tapi di sisi lain jasana luar biasa Palestina bahkan sumber air terbesar di dunia moal aya cai di Pasir Jengkol moal aya cai di Indonesia lamun eueuh sumber di Palestina mantakan wajar jalma ingkar di mana umat Islam dinyerikeun ayo mantakan doakeun dulu urang nu aya di Palestina Allahumma ansur ikhwananal muslimin wal mujahidina fi Palestin Allahumma ansur ikhwananal muslimin wal mujahidina fi Palestin Allahumma ansur ikhwananal muslimin wal mujahidina fi Palestin mudah-mudahan dulu urang nu aya di Palestina khususna mudah-mudahan sini biasakan kesabaran katawakalan sini biasakan kemenangan mudah-mudahan berkah ngadoakeun urang penting ieu dijadikeun catat amaliah urang menang jihad di hadapan Allah amin ulah ngeunah-ngeunah ieu urang prihatin teu karasa di perangan lewat mana perangana urang nu leuwih hese mah lain perang fisik perang hawa nafsu subuh hayang kabeurangan bae eta di antarana passion pakaian di perangan teu karasa teu daekeun umat Islam lebaran meuli pakaian rapi hayangna doang kuntil anak teu make tiung hayangna kudu sakieu bapa pakaianna mending mun geulis mah ieu mah loba tepak peloran di dieu goreng bawang segala macam pan ripuh eta nya dorakanya teu ngeunah eta ari geulis mah pan minimal waduh lumayan bae pan eta doraka gari nya goreng hauk hirup deui passion di perangan food makanan teu karasa di perangan dijajah lewat makanan mana kuari teu daekeun umat Islam ngadahar surabi hayangna naon kuari seblak hotdog chicken beger lagi mana di antara perangan kuari wisata dibangun hayangna ge umat Islam ieu dikurangan keimanan kaislamanan akhirna timbul dina hiji wisata jelema anu lari mahram antara laki jeung bikang akhirna Islam semakin merosot jeung merosot di antara nungonang musibah loba oknum kiai oknum aparat ngadukung karena maksiat lamun aya oknum kiai oknum aparat mendukung atas bidang maksiat wasakatal alim wal umara fa alaihim laknatullah tinggal tungguan kehancuran dunia jeung akhirat salamet urang mah tergantung kiaina jeung aparatna mantakan doakeun urang khususna di Indonesia aparat kiai pejabat pemerintah ulah saling gorengkeun mending silih asah silih asih silih asuh sangkan jaga babarengan ka surga jeung masyarakat amin geus ka surga mah di mana ge telo ka dunya ngaji anggesan moal aya ngaji di surga mah geus ka harti ya alhamdulillah ti tadi ge kula nungguan ka harti hari geus ka harti manggesan bae lah tah sakieu bae nya can kira ngapunten ngeun ulah gara baralik kula can minta hampura jeung can didoaan walaupun alhamdulillah doa khud masopa wada' makadar ambil yang positif tinggalkanlah yang negatif ibu bapak candak sanajan kaluarna tina liang tai kotok kaluarna tina liang tai bebek ari endog mah cokot syarat bebek jeung kotok nak boga sorangan ulah boga batur ngaranna maling endog tapi sanajan kaluar tina liang tai artis Inul Sahrini Nikita Willy ari caduk jeung podol mah ulah dicokot kaluar tina awak abdi jelema fakir jelema dhaif budak kamari sore keur benerna mangga candak seolah-olah hidayah taufik ti Allah tapi sanajan kaluar tina oknum abuya huluna diudeng segede ban Vespa ari ngajak doraka mah ulah dicokot la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq ulah nurut ka makhluk Allah anu ngajadikeun sababiah maksiat ka Allah najan kolot najan guru nitah doraka mah ulah diturut ngeun hargaan bae pangkat kolot jeung guruna bodoh-bodoh geh kolot urang bodoh-bodoh geh guru urang lir ibarat Quran buruk ari Quran buruk dibaca mah teu bisa ngeun dihargaan mah kudu dicekel geh kudu make wudu tah kolot geh sarua guru geh sarua bodoh torek lolong salah geh tetep kudu dimuliakeun dihargaan sebab punten para hadirin muliana urang mah suksesna urang mah lain ku kapinteran lain ku luhurna pangkat jabatan lain ku gagahna ilmu anu aya dina urang tapi melainkan sukses jeung mulia urang mah aya doa tinu ngajadi kolot jeung nu ngajadi guru mantakan hirup mah jadi jelema ulah sok poho kana jasa bisi cilaka tah
Saki bae tong kirang-kirang ngahapunten billahi hidayah wa taufik wa hasbunallah wa ni'mar rafiq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.